handphone nada deringna cuma eta teh karek beres takbiratul ihram dijawab iya bebek tenang dulu saya lagi sholat dulu ayah kapan kurang mareana mukakeun handphone dari makta mukakeun Quran laras teh bangun tidur buka handphone mau mandi buka handphone mau pakai kerudung buka handphone nganterkeun sekolah buka handphone mau ngejengkol buka ngambakan salaki bade pengaosan nongkrong selfie deui di mana bade pipis selfie ngambakan salaki budak dicarekan salaki modal hela mana ayah budak ayah salaki beb tunggu dulu kamu sebelum emprot aku selfie dulu ayah duduk gitu ayah subhanallah ayah duduk gitu kapan kurang masih bukti handphone nu ditinggali mimiti rek sarete handphone lain zikir ka Allah bener tasbih mah di mana-mana nu tinggali teh status batur jeung tatangga ayah ningali status tatangga geus sare encan kurang kita wara sare dasar tatangga encan naon sare tatangga muli mobil urang setrukna ayah tatangga boga imanu baru urang ti kojotna ayah mata kripuh ibu ningalikeun status batur mah di mana teu kuat iman bener rek bobo ningali handphone heula lain mikir heula ka Gusti Allah geus hilang kabarokahan urang rek tidur oge. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan di mana urang bade rep tidur nyana keula wudu urang mah lain kapan emak-emak zaman now mah kapan neangan heula krin sikengkel laras wajah bersih leher beheung kuat hideung entong naik menang kredit beres gitu kumaha hiji rumah tanggi teh diatur Allah timimiti pertemuan sampai Allah ngagariskeun aya dina pelaminan ieu teh kaluar tina qadar Allah ieu teh kaluar tina takdir Allah ieu teh kaluar tina setiap kehebatan Gusti Allah di mana urang geus aya katingali jodohna di harapeun tong ningali deui nu lain kecuali salaki urang cek salakina istri urang nu panggeurisna rumah tanggi nu dianjurkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung kumaha kahayang urang rumah tangga lamun hayang dibawa sampai ke akhirat bawa eta istri kana kataatan ka Allah rumah tangga lamun saukur hayang di dunia hungkul tong ngajak istri kana kataatan rumah tangga sare Imam Ghazali seperti numpak parahu di mana di belah dia masih kere cicing ka tengahna bakal aya badai eta rumah tangga teh ibadah saparona agama tos kalaksanakeun tuh rumah tangga ajib ibu sabab saparona agama geus kalaksanakeun ku rumah tangga di mana salatna berjamaah geus meunang pahalana 27 sampai ka lebihna beda jeung anu munfarid sahebat-hebatna sapinter-pinterna sabeunghar-beungharna sakeren-kerenna rek nu ganteng rek anu geulis lamun can kawin miskin jeung miskin naon atuh kauntungan rumah tangga teh hiji kauntungan anak puguh akuanana neng caca rumah tanggi nomor kahiji kauntungan dipaparinkeun ku Gusti Allah teh puguh akuanana jeung puguh akuanana di mana nek caca engke hamil sabab naon wastanaltum
Puruzahuna bi kalimatillah, dihalalkan setiap anu aya di diri seorang perempuan untuk suaminya. Di mana kasihan nos naing caca, eta soca nu saha nu akan, eta pangapung nu alit menika lucu nu saha nu akan. Eta bibi nulis nir bari bimoli bibir monyong 5 senti nu saha nu a nu a sana